Hapunten ari neng kaduh murang kali. Cek mah haji harita barjeng usapan ngatongongna Bumirda. Bumirda tuluy melong ka mah haji. Berbayi cisoca Bumirda ngalemereh mapai-mapai pipi. Di mana ai murang kali ayeuna neng? Acan ngajawab Bumirda juk segeruk we ceurik atuh. Menikah nyerian pisan barjeng pok mah hendak cumarita. Maji, Pak Haji, nasib abdi nu awon. Tos hapunten Pak Haji jeung Mah Haji paminaros kadinya neng. Tisawios Haji, abdi teh kaduh murang kali saleres nama Pak Haji. Hapunten atuh. Hapunten Mah Haji neng, teu niat nyinggung, teu niat ngungkap-ngungkap. Lamun teh mah tos teu aya heueuh, pasrahkeun we ka Gusti. Da panginten tos walaranana ti Gusti kitu neng. Ngantunkeun urang kalih teh. Cek Mah Haji harita bari jeung ngusap deui kana tak-takna Bumirda. Henteu mah Pak Haji, abdi teh dipercanten kaduh murang kali hiji. Namun duka di mana ayeuna teh aya. Pak Haji, Gabrug atuh. Bumirda ngagabrug ka Mah Haji juk segeruk atuh ceurik. Kumaha Haji diusapan tongongna bari Mah Haji pok cumarita. sing sabar geulis cu. Lamun teh mah teh acan dipercanten ku Nu Maha Kawasa, dicanak deui ku Nu Maha Kawasa sing ikhlas, sing ridho. Nya ikhlaskeun, ridhokeun anggur oge. Bumirda lalaunan ngelepaskeun rangkulan ti Mah Haji. Bari manehanana ngodok tisu tina tasna tuluy diusapkeun kana pipina. Saleresna mah Mah Haji, upami puguh mah teu aya ngantunkeun puguh pagiteun. Ieu teu aya laratan Pak Haji. Atas hampir 11 tahun teu aya Pak Haji. Ampun Pak Haji. Bumirda cerik eurih-euriheun, ngarasa nyeri jeung perih meureunnan. Manehna inget katurunanna anu geus eueuh. Didinya urang ngageter hate. Didinya urang geus mastikeun yen Bumirda teh sabenerna budakna aya keneh. Nu ayeuna ditungguan ku manehanana nu keur aya di ruang rawat. Janten teu aya laratan. Muhun Pak Haji, teu aya laratanana. Na kumaha lalakonna eta teh? Ari teu puguh laratanana mah Mawi bikin ka ayeuna ge simpang siur Maji, Pak Haji. Kalangkah seueur suudon abdi teh nu puguna mah nuding itu nuding ieu. Nyaeta ge aya nu dicuriga ku abdi. Sawaktos eta teh padamel. naon aya nu nyulik? Duka Pak Haji. Dugikeun kapun biang mah kagak geringan. Geringan tuh ngalang layung.
Jadi batinku incu makin teu aya keur namean gaduh incu ti abdi. Berarti rai-rai mah teu ajaan wadi. Abdi ge namean aduh urang kali teu aya latan aji. Eta ge aya nunggu abdi dicuriga sareng pun lanceuk. Namun duka kumaha teu baji. Aya latan aji. Bumirda ceurik eurih-euriheun. Kuring nu ningali ngarasa sedih. Sumeredet kana hate sumaramah kana baya. Asa teu tega jeung teu wasa ningali Bumirda anu ceurik seperti kitu. Saha kinten-kinten nu dicuriga ku Neng teh atuh? Padahal Baji anu ngarawas nyeri hate ku pun lanceuk bagi teu dikaluarkeun di damel. Namun pun lanceuk isi lantai selaresna melepat anjeunna. Anjeunna teu amanah, Baji. Na kumaha kitu mah jeung teu amanah. Naon kelepatan nu didamel teh Neng? Anjeunna teh supir pun lanceuk. Kalaresan pun lanceuk teh katitipan artos batur di perusahaan. Disimpen dina mobil. Ari uih ka bumi. Pun lanceuk naroskeun artos teu aya dina mobil teh. Nya pun lanceuk teh reuwas meureun Pak Haji. Nya pun lanceuk teh ngamuk Pak Haji. Damar di sanes artos pun lanceuk artos batur nu kedah digentosan cageung-ageung. Nya supir teh kulantaran teu nampi ngalawan ka pun lanceuk Pak Haji. Dugikeun ka ngancam Ka Caroge. Muhun ngancam ka Caroge. Ngancam ka abdi sareng ngancam ka murang kali Baji. Segeruk Bumirda ceurik kenyanyerian. Urang manggeus apal kabehanana. Yen pastina eta pelaku teh nyaeta Mang Acep. Urang megat motong ceritaan Bumirda bari pok urang cumarita.